Singa atau ligar nada dikonsol di perkasi keceguru Anda kelana woi Cincari klik kalau kancing cincari ada kolor Now di.
dua, satu dua, tiga empat, dua. Siap. Ayah si Uwa gitu. Siapa? Punten si Uwa masih jalan. Sana aja kurang dicayun lami. Sisa pak corona 2 tahun. Wow, ayah naon, wow. Ayah naon, asarago hubungan ayah naon, asarago tanggara bewara muni sekitar aduh raja tidak mau bokan. Aduh ayo balik temen mau bawa tarik uang ya batok wah terus batok ke sekolah dia mencu ya kumaha wah ye lemah ujang bulan wah kumaha cara rager ai mana ucu alhamdulillah wah nu newek saeutik dina cungcurungan naon yang dibahanan kentang keur deblon apal wae jiwa perlu kasamun sunat kalampahnya tenan kumaha wah urang kawitan haturkeun salam kaislaman salam kasunaan aya paripaosnya ucuk kapur ge undur ka tinggal punduk dongkap ka tinataan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anu ngajawab salam singna masuk surga, amin. Anu teu ngajawab singna mahan udud kasih abada kokadana. ya ucup ya ge cegeningan ulur katinggal punduk dongkap tinataan ya. Ngahaturkeun nuhun ucup anu kagungan maksa atuh patem-patemna tuang leueut lagi sesempeunana ucup. Aduh alhamdulillah luak geus kana kantong jadi jagelakeun luak masuk bener. Bangkal dagang ongko Ujang bulan ucup hapun tentu di rombongan kanu kawan maksa dihukum para syapunya ucup katenang kirang tata itu duga peryoga songong colomong teu aya sopan santuna gitu beres nya si hapun teu nanya ucup tebih kana saya kirang upami mugi ya atuh atuh rombongan ti dieu uih teh sing ninggalkeun tapak anu kasayan ucup sing nyana karomah ya udah atuh ka ijo sing tumut ka ibu taat karama aya guna nusa bangsa atut agami atut ari nasi jatan mukti dagang nasi dan jemar kaum buru nasi sarenang lucu ujang sepuh pre ainit ka dieu teh aing mah atuh ka ais pangampi ucu kasus sepuh tokoh masyarakatna tokoh agamina tokoh seniman tokoh pemuda karang taruna ada ujang teh hilap ka ais pangampi ucu kawit bapak RT bapak RW bapak kadus bapak lurah anu di mana-mana lucu nuhun kitu mah ku diwidian ujang ya teh bisi jong cai waktu da ijo aing dipipir kalah molohok wae ngeusian saku aing nyase lamun ngeusian saku aing dareet jodona gede rezekina amin sok ieu yatim piatu ngabutuhkeun kanggo ngurus
cilet kalau ngomong di silet ke nguru jangot 100 juta sekian miliar hampura cucu lametan uanya ucu da itu dia mawa tara kerja matara punta penta tara enggak ada ulah kapok yang gue turunkan ku lain hampura gitu nya cuk lain pek kaul heula sagoa mah kasaha sia teh nya ka uang ai nita teh kudu ka ahlina deuleu ai disawer hayang ai teu bacus ari gadag eueuh aing cangkeng geus asa foto asam teh gadag heula teu bacus nyina ge teh keun bae keukeun aing kudu nyanyi kaul sudi aing mah basana bodi Cianjur ge hantem we ka lengser ai dalang aing cacaplokan eueuh nu nyawer tadi di rumah yang dalang ongkong di dieu mah dalang ongkoh dalang ongkong oh sugan lagu naon euy kumaha wa we heeh sok atuh pilih ku sia beh ngareuneuhan ngarenaheun wa ngareuneuhan sia teh murang kali hunggul di payung mah entos digentos ngarti baheula lagi ngareuneuhan oh lain ujang jeung anak dewek si Aeden sound system jeung Aimat heeh jeung Aeden sepeju kumaha mun lincah cenah geus menang 4 bungkus bar jeung ibu opo ge cenah ieu gratis padahal mah ingat ya sakali pilih kah ulah ditinggal sawangan ieu mah urang laksanakeun ulah jadi tunggu surungan tatang supaan kantar kakaitan punah kurabah pemuna aing heula atina asupna ya eta goyangan domble eta goyangan domble eta goyangan domble eta goyangan domble pahaja eta mani ganteng bapak hajar eta mani ganteng eta goyangan domble eta goyangan domble pahajar eta mani bagur atuh eta budak soleh atuh mah bagian ka dalam eta goyangan domble eta goyangan domble ibu hajar eta mani gulis 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 goyangan domble apa farel eta mani bager goyangan domble eta goyangan domble ibu hajar meni gulis-gulis deui apa farel meni bager-bager deui nuhun apa farel nuhun atuh meni ganteng ojek bager nuhun atuh ngajong kadinya kabeh atuh da lagi nuhun goyangan ya nuhun ju kula dinilai agak ngalitna urang alap barokahna ya acis teh lagi ya atuh sing langkung pikir kagentosanna nya ucut ih kantanan sing barokah ngandalang we keur suwi mah iwal ti acucu can apa parel geus bahajat can ibu hajat can ai pahajat aya di hareup ya aya sing reret gitu dalang-dalang sarua butuheun murah bohaja tetep mau ulah asup heureuy hoda atuh minim pisan geuning gaji singa Depok mah wah mini gua kan 15.000 nepi ka beuri teh gaji singa lamun teu culametan ieu mah buka tamah jabat jauh dohor nuhun moal ngenta ka bapak hajat medang geus dipaketkeun ieu era ya perlu ka samucunat ka lampah deuleu cuy heula naon ai di dinya bebenangan ieu geus sarua dalang berenang di acucu sia mah acucu itu cenah sarua dalang itu ge acucu sarua ai di dieu nu aing eta teh ayangna acucu itu dalang hiji deui garing moal eureun dalang eta can disawer mana moal paling tuluy acucu yeuh
apa barel itu dalang izin dari putuhun gini kan suka tuh bro kayak cenabah nyusul ya apa barel can nah ya nama kieu era ge urang dongplak we urang bae teu kapok kumaha bari ngarajah tanya wer ka ujang pahajat ibu hajat bieu ka dewe ya harap sidakap sidukutu malaing rek rajah ku rajah pamunah supaya lurus mulus rahayu berkah salamet tepihkeun balaina sing diparetkeun rijina sila di dieu ka ieu nyawerna bagian ka dalang raja sila deket pahajat aing
Bincang ada
ngabdi seueur tim nuang sawo ieu. Balajar ieu mah keneng euy. Asli tah. Sawo ge 2 karung. Oh nyawer ya. Kalau beli saya mohon. Oh mohon mangga. Oke. Ayeuna rek nya. Ya. Nya atuh salagu heula mohon mangga. Atuh salagu nyawer nya. Aya mah kumaha nu gaduh lalakon. Aku pun
Nah,